Ya. Naon? Oh, di dia. Ek naon? Ke geuning maneh euy. Ieu teh kan keur paruasa batur teh. Geuning maneh mah cenghar. Puasa teu? Puasa atuh. Pertanyaan urang puasa naon cik ayeuna Senin Kemis, Nabi Daud atau sunah naon ayeuna? Teuing nu kitu mah henteu nyaho urang mah puasana mah moal kodoan we urang mah. Ngodoan. Sing Henteu nyaho nu puguh. karituna urang mah. Puasa naon ayeuna? Puasa bulan haji, arek lebaran haji isuk, arek mencit sapi. Heueuh naon ngaranna? Teu nyaho urang ontolohor, urang mah nu penting mah puasa kodo. Kodo. Da urang boga kodoan. Salah. Ayeuna teh puasana 9 Arafah ngaranna. Oh, ayeuna teh. Puasa 9 Arafah. Naon hari Arafah teh? Angkajar teh ayeuna teh keur cicing di Arafah. Ayeuna teh nu haji teh. Tah, maneh nu di Indonesia puasana ayeuna. Oh. Gitu. Jadi urang teh miluan jeung nu munggah haji. Heeh, gitu. Puasa teu? Nya henteu atuh ari budak leutik mah teu kadugaun. Sunah. Hah? Hari sunah naon? Ya, kayak dilakukan kayak ente. Anjing. Iya. Bisa.